wabarakatuh. Nu ngajawab salam sing ka Mekah, nu boga panyakit sing cager, sing dijauhkeun tina musibah sinareng wabah, nu gede hutang sing kabayar, nu salakina teu balik-balik sing buburu balik, nu teu ngajawab salam ibu-ibu didoakeun salakina sing kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Wa qala Syekh Ibnu Malik, wa yubdalul fi'lu minal fi'li kaman yasil ilaina yasta'in bina yu'an. Wa qala Dedi billah, if you sing before breakfast you will cry before night. Daramang sadayana bapak-bapak, ibu-ibu calalager, sararehat, garaduh artos, hoyong gaduh artos, usaha. Alhamdulillahirabbil. Puji tinu muji urang sami-sami haturkeun ka Zat Allah Rabbul Izzati. Shalawat wa salam ay madrunan bitazim. Mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam kita semuanya, habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahilap ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in, dugi ka umatna sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kalintang ku jisim kuring dihormati keluarga besar Bapak Muhammad Yafizan, terus Muhammad Yafizan murang kalihna. Orang tuanya adalah Bapak Supriyatna, jadi keluarga besar Bapak Supriyatna. Oke, teh hilap para aparatur pemerintahan dari atasan manawi ayah, para alimil ulama, para kiai, para ajengan manawi ayah, kiai ayah, ajengan ayah, palurah ayah, ayah Allah, Allah ayah, tapi di imahna. Terus Pak RT ayah, Pak RW ayah, ibu-ibu ayah, nini-nini ayah, metik ayah metik, nunggu tuan ayah. Oke, tehilap para tamu undangan yang senantiasa hadir pada malam yang berbahagia ini. Putra dari Bapak Restunya. Oke, tehilap anu kalintang kucisin kuring dihormati sobat-sobat saya, Bapak Haji, Kang Haji, kemudian ada Ustadz Syarif, alhamdulillah hadir pada malam yang berbahagia ini. Oke, tehilap tim hadrah yang kebetulan tadi sudah selesai. Tim hadrah dari pesantren Al-Mubaidiyah, alhamdulillahirabbil alamin. Isim kuring langsung datang, langsung titah naik kana panggung. Tengah rokok sabatang-batang acan wios. Siap ngaji sampai jam 4 subuh. Kuring teh siap. Eta mah lain manggil ngontrak.
Mau jisim kuring dakwah sampai jam 4 subuh power katerpan penyewa tudongkapna di parung kuda. Penyakitnya apa Ustaz? Penyakitnya adalah BMJ. What is the meaning BMJ? B nya bibir, M nya saja aja jebleh. Wios Ustaz jebleh wios. Wios Ustaz capek wios. Wios bapak-bapak capek wios. Oh, ada apa bapak tuh nu capek mah di luhur. Ari ibu-ibu mah di handap punya hehehe beungeunah. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam ini malam yang istimewa. Kenapa dikatakan malam yang istimewa? Karena kita berada dalam bulan yang istimewa. Larasta kunaon cenah Ustaz, malam ini adalah malam istimewa karena di bulan yang diistimewakan Allah daya sanes nyata bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban teh syarafun wa syafa'atun. Bulan anu pinuh ku kamuliaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban teh izzun wa karamatun. Bulan anu pinuh ku kamuliaan jeung keagungan. Bulan Sya'ban birrun, bulan penuh dengan kebaikan. Bulan Sya'ban teh aya ulfah dina kata Sya'ban, hartosna penuh dengan kasih sayang. Termasuk bulan Sya'ban terakhir hurufna aya nun, itu yang artinya kata ulama nurun, cahaya, penuh dengan cahaya di bulan Sya'ban. Buktasna naon seueur kebaikan dina bulan Sya'ban. Dina wangi ayeuna alhamdulillah keluarga besar Bapak Supriyatna mengadakan tasyakuran di antawisna nyaeta Ekah Muhammad Yafizan. Berikut tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut menyambut bulan Ramadan anu mulia. Sing panjang umur kabeh. Hayang panjang umur hayang. Hayang sabaraha tahun? 200 tahun. Batur geus panaraeh ibu-ibu di dieu we sorang cikata. Sing panjang umur sadayana sehat walafiat. Nu hadir sing dijauhkeun tina penyakit corona. Dijauhkeun tina penyakit Omikron. Adi di dieu aya Omikron aya. Sarota di pelabuhan mas sanes Omikron kenapa Ustaz tapi Omikron kadeta tina Omikron mah ke bijil deui penyakit nu anyar kakekron, tina kakekron buyut kron, tina buyut kron jadi adik kron, tapi kakak ditu na cucu kron, akhirna bulak balik ke rumah sakit ngajual TV polit ron, tungtung nama budak kajongjonan tidak diperhatikan begina nonton sinetron, nepi ka maot asup ka jero kubur bisa me tagening eta. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jamaah rahimakumullah, pengorbanan keluarga besar Bapak Supriyatna sing dibalas ku Allah dengan balasan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Ari kikieuan make duit henteu. Make duit henteu. Jawabanku make neangmu balik make mobil. Make duit kuy ngapung ti parung kudanya. Ke mobil, nyeun panggung make papan, nyewa sound system make duit tetap bener. Neangmu balik make, balikmu balik di bahangan. Wah, sok sukudon duit. Uring mah jauh-jauh di parung kuda Ustaz Syarif. Sanes milarian sapertos kitu nu utamana jisim kuring berdiri dina ieu kesempatan ngalaksanakeun ayeuna ulama ti keluarga besar Bapak Supriyatna neangan amplop, neangan amal sing jadi amal silaturahmi balik ti dia sing loba mawaduh doa. Dari hati mau duit, penjang duit. Emang namu balik matre. Alhamdulillah. Tujuannya apa Ustaz? Jauh-jauh datang ke sini. Tujuannya tidak ada lain dan tidak bukan tiga. Yang pertama nyumponan ulama di keluarga besar Bapak Supriyatna. Yang kedua daya sanes hoyong ngadoakeun ti kadeukeutan, khususna kana ngindung di ekahan. Nu katilu daya sanes rek meakeun parasmanan. Disuguhan moal ya. Anas di imah teu dahar datang ka dieu teu dahar tungtung nama balik ngagoreng sangu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini momentum istimewa. Istimewanya apa? Bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban sesuatu yang istimewa?
Di bulan Sya'ban di antawisna diturunkan ayat perintah untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban di mana dulu 16 bulan. Dalam riwayat yang lain Rasul 17 bulan sholat itu sanes yang hadap ke Ka'bah, tapi Rasul menghadap sholat bersama para sahabat dan muslimin muslimat yang lainnya ke Baitul Maqdis ataupun ke Yerusalem. Pada malam nisfu Sya'ban lungsur ayat falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian Rasul diperintahkan ku Gusti Allah supados ayeuna pindah deui menghadap Yerusalem, menghadap deui ka Ka'bah pikeun ngalaksanakeun salat. Pada saat itu terjadi di malam nisfu Sya'ban. Atas nisfu Sya'ban atas acan. Di malam nisfu Sya'ban ataupun di bulan Sya'ban di mana setiap buku amal manusia disetorkan ku Allah Subhanahu wa taala. Untung bagi keluarga besar Bapak Supriyatna, untung bagi ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan untung yang disimpuring menjadi kubali, amin. Sing jadi pahala jauh-jauh ka dieu, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu biasana wayah kieu keur naon? Keur ngaji, keur nonton sinetron. Nonton sinetron ari ayeuna keur naon? Keur naon? Keur ngaji. Penting teh ngaji? Penting tidak? Penting. Ngaji penting. Ngejo ngaji parab akhlak, ngejo parab awak. Aya jalma getol ngejo getol usaha ngantara ngaji eta jalma bakal sasar. Aya jalma getol ngaji ngante ngejo lapar. Nu parah aya jalma ngaji tara ngejo oge modar geus. Alhamdulillah di dia mah kompaknya alaladir ngaji alhamdulillahirabbil. Semoga di tahun pergantian buku yang baru ini kita mengawali pada malam nisfu Sya'ban sareng wangi ayeuna mengawali kebaikan-kebaikan dan selanjutnya tambah-tambah kebaikan. Dan ieu teh ibadah lain salat tungkul, ngaji ibadah, salat bantuan ngaji salat oge dikekepan salaki. Bener ieu teh osok ibu-ibu dikekepan salaki osok narima sok nolak. Mah hujan mah bari Noel hareudang suara rapal kan dangdut banyak panas selalu saha nu kitu teh. Ibu-ibu di Cikakang sanes Ustaz di mana? Ibu-ibu nu aya di tengah laut. Insyaallah nu aya di negara kesatuan Republik Indonesia. Ari ieu Cikakang negara naon? Oh sugan teh lain. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Maka dari itu bulan Sya'ban tahun ayeuna momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala nurunkan ayat perintah untuk bersolawat. Kaitan dengan bulan Rajab, barang siapa yang memperbanyak bersolawat di bulan Rajab, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia pandai bersolawat, lisannya basah bersolawat ke kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia di hari kiamat kelak nanti bakal lebih dekat dengan Nabi. Jalma nu paling mulia, nu paling dimuliakan, nu paling dekat sareng kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun jalma gatoso solawatan osok solawatan tara sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibunya indah, bapak-bapak lamun gaduh istrinya di dapur bari naon tah? Bari naon? Bari ngais budak ngagoreng tempenya. Bari naon cenah? Sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira masakna beres moal. Beres moal. Beres moal. Beres masakna ngan salaki yang menjadi pamajikan para ringsan manten. Kusabab lila teuing bapak-bapak naik motor, daripada naik motor ulang-ulang ngomongkeun batur Ustaz Syarif menikahnya bari maca shalawat hebat tadi gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ojek adiurun ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Eta penumpang nepi katinggalan saking husu maca shalawat. Subhanallah. Perintah sholawat dina turun ayat Al-Quran tentang perintah sholawat diturunkan ku Allah subhanahu wa ta'ala dina bulan Sya'ban. Apal ayatna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Saestuna Allah subhanahu wa ta'ala sareng para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ketika Allah merintahkan ayeuna Kangjeng Nabi supados puasa, Allah teh puasa. Ketika Allah merintahkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados salat, Allah ayeuna tidak salat. Ketika Allah merintahkan Nabi Muhammad mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Tapi ketika Allah merintahkan ka urang sadayana supados bersolawat ka Kangjeng Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala pun ngaos solawat ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'a syah atfatal yaji ya uhailal jo. Kadede kamu Ustaz Syarif mah lai eta mah lirikna ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Ustaz cenah abdi mah yang buburu ka tanah suci, yang biasa ibadah haji sareng umroh saur pun guru dawamkeun shalawat haji. As-salatu wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah adrikni ya Rasulullah. Apa teh ibu-ibu bapak-bapak? Apa ente? Hoyong ka haji hoyong, hoyong biasa umrah hoyong, atas daftar teh acan saha nu rek mawa. Nah ayeuna menunggu daftar ge dibatalkeun gara-gara corona. Jadi bersolawat insyaallah di dia mah haling ngaos salawat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya dina bulan Sya'ban keluarga besar Bapak Sufyatna tasyakuran acara akikah. Ya akikah bagian daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat ajaran Islam. Jalma-jalma nucan di akikahan maka eta jalma-jalma tergadaikan dengan akikahnya. Innal walad murtahanun bi aqiqatih, sesungguhnya seorang anak tergadaikan dengan akikahnya. Maka lamun urang boga murang kali lahir seorang anak pameget, maka kudu ngaluarkeun hewan akikah. Berapa jumlahnya? Dua. Mun ayeuna lahir mulang kali istri kudu diakikahan sabaraha hiji. Atos teh acan bapak-bapak ekah atos. Tos nikahan teh acan. Ibu-ibu atos teh acan. Sebab nu can diekahan katingali dina tarangna aya tulisan belum lunas. Aya nu can diekahan aya katingali nanya lawan nu can lunas ya. Insyaallah sing digambilkeun rezekina ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Kenapa dalam Islam aya syariat akikah? Akikah adalah bagian daripada pendidikan.
tarbiyatul aulad, karena sesungguhnya menjadikan anak-anak yang soleh bukan sulap bim salabim jadi apa atau gini apa jika nanti anak buah saha anak buah Pak Tarno yang ulangnya bim salabim jadi apa tak power mereka dia menjadi Superman di simpuriga di panggung. Tidak seperti itu. Menjadikan anak supaya jadi anak yang saleh, anak yang berprestasi, anak yang cerdas, menjadi waladul kayyis, waladun sabik. Tidak bim salabim jadi apa-apa prok-prok, tapi butuh proses dalam Islam. Sehingga ulama mengatakan ketika menjadikan supaya hayang murang kali orang jadi hayang anak murang kali anu saleh, ayat disebut tarbiyatul qoblal wiladah wa tarbiyatul ba'dal wiladah. Sekarang maka hiji naon cenah? Duka dua. Naon artina bapak-bapak ibu-ibu tarbiyatun qoblal wiladah? Belajar sebelum anak dilahirkan ke alam dunia. Kumaha cenah Ustaz contohna ibu-ibu pan lamun opat tos 4 sasi ngadegnya ka kandungan atanapi 7 sasi 4 sasi ayeuna nyatos dijupkeun ruh ku Allah Subhanahu wa taala maka dibacakan Quran ayeuna 7 sasian dibacakan Quran leres ayeuna 8 bulan dibacakan Al-Qur'an yang lebih penting adalah orang tuanya terus setiap malam 24 jam ngadoakeun menjadi murang kalihna dengan cara-cara sesuai dengan syariat ajaran Islam sareng para ulama sareng guru-guru urang terus diajarkeun ka urang sadayana. Ngaos surah Luqman lamun hayang boga budak-budakna soleh osok tara ibu-ibu osok hamil osok keureun osok tara kurang doakan bapak-bapak istri bapak-bapaknya nusok keureun nusok hamil mudah-mudahan sing panjang umurna sebab ibu-ibu itu adalah makhluk pemberani kan. Kenapa perempuan dikatakan makhluk pemberani? Kahiji ku sabab awewe mah wani yang hareupan maot leres bu lamun aya ibu-ibu di dia ngalahirkeun geus 4 kali berarti sarua geus 4 kali yang hareupan maot ngahejeunkeun kumaha carana budak ayeuna bisa lahir ke alam dunia sanajan eta nyawa indungna leupas tina jasadna leres. Osok dibantuan antara bapak-bapak ngawejeun osok si ibu osok dawi mah sok dibantuan pun bojo lamun keur-keureun teh sok mah dibantuan ngawejeun pun bojo kuing sarua barocot koning dibantosan kayak ngahejeun leres kanyaah anu janten ayeuna bojo makanya doakeun sing panjang umur. Perempuan kenapa dikatakan perempuan itu adalah makhluk pemberani? Kahiji kusabab wani yang hareupan maut. Bahkan wiladah ngajuru adalah merupakan ibadatun khosoh, ibadah anu tangtu anu mana ieu ibadah ngajuru teu aya di lalaki. Aya teu aya di Cikakak Ustaz Syarif lalaki ngajuru aya. Lele koneng aya. Ayo atuh teu aya. Nu kadua ibadah khosoh yang hanya ada bagi perempuan, yang hanya itu untuk perempuan, nu disebut nyusu. Sing tarik cenah? Osok bapak-bapak di dia nyusu osok. Sok we kumaha nyusuna? Kira-kira uing dakwah jabat tiris model kieu cocok teh di suguhan Ciherang. Cocokna di suguhan naon? Di dia susu, di ditu kopi, mana nu bener ieu teh kira-kira? Naon bedana susu jeung kopi? Oh ari nu ngaranna kopi mapan hideung kabeh, ari susu mah tungtungna hungkul nu hideungna teh. Laras ya teh. Nah cara Ustaz tara nyusu osok anu imah tara wayah kieu engke we janari balik dakwah susuna SGM tidak ada di Indomaret dan Alfamaret. Apa susu SGM itu? Susu gantung manis. Ustaz Syarif gaduh teu susu SGM. Gaduh teu. Doakeunnya nu jomblo sing laku amin. Sing tarik amina. Nu pantarikna kanyahoan jomblona. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini ibadah yang tidak ada di kaum laki-laki Pak. Ngalahirkan, menyusui. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nu kadua, kenapa perempuan dikatakan makhluk pemberani? Nu kadua sebab awewe mah wani nyarekan tukang dagang. Benar teh, Bu?
Mang cenah ieu sabaraha jepit 5.000. Wadul amang kamari tuh tetangga meuli 2.500. Dasar tukang wadul, tukang dagang teh dicarekan tukang dagang. Nu katilu kenapa perempuan dikatakan pemberani? Sebab perempuan mah wani ngahutang. Wani naon cenah Bu? Aya di dieu nu sok ngahutang ibu-ibu aya. Aya wah. Nepi ka ngawadul anu jadi budak teh nya tungtung nama budak teh jadi dididik teh euceut jadi jelema nu tukang ngawadul. Jangjang tuh katingalina jigana turunna motor tukang kredit trek nagih ka madak mah boga hutang keneh. Bejakeun ku ujang ka tukang kredit mau nanyakeun emak ka mana bejakeun emak keur eueuh ka pasar Palabuhan. Siap mah titah ngawadul eta budak. Atupan kurunyung tukang kredit. Assalamualaikum. Tuh jempling kau ngajawab. Assalamualaikum. Datang budakna. Hujan, aing mah ka mana teu aya. Nuju ka mana? Nuju ka pasar Pelabuhan Ratu. Hujan apal pasar Pelabuhan Ratu di mana? Teu ke antosan atunya amang tukang kredit urang taroskeun heula ka emak bari ngajorowo. Mak di pasar Pelabuhan Ratu di mana? Padahal si mana keur nyumput dina hanapeun kompor gas. Sok aya awe nu ngawadul tukang itu aya. Didoakeun nya ibu-ibu. Amin. Memeh bulan Ramadan boga hutang ka Allah buburu bayar. Tos dibayar encan. Allahu Akbar. Selanjutnya yang keempat, kenapa perempuan dikatakan pemberani? Kusabab awewe mah wani ngahirupkeun anu paeh maehan anu hirup. Bener tuh kan? Daras teh Ustaz cenah maehan anu hirup ngahirupkeun anu paeh naon ngahurungkeun kompor gas di dapur geus pareum cetrekeun deui geus hurung pareuman deui kitu maksud namanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi anak butuh proses. Prosesnya seperti apa menjadikan anak supaya jadi anak yang soleh? Bejaan tong. Ibu-ibu, bejaan tong. Mending panjang, mending pendek. Resep nu panjang, resep nu pendek. Orang Cikaka. Nu bejeuna. Resep nu bejeuna Ustad cenah si Ustad ngajorang cenah ngomongkeun panjang pendek, ngomongkeun kanjut. Sok suudon ka kiai ka Ustad ngomong kanjut pan kanjut teh loba budak kusukna loba bahasa Sunda eta teh nya. Aya paribasa boga budak pangleutikna ditikahkeun si bungsu. Naon bahasa Sundana? Ngaperukeun kanjut kunang leres. Aya bapak-bapak dititah dahar ngan eraan kanjut dina. Aya Ustad Syarif ongkoh ayeuna Ustad tapi borangan eta mah kanjut dina tah kudu dianteur we babaturan ka cai teh sieun juri cenah. Aya nu hiber eta cenah keresek puguh ditebak angin. Aya deui cenah Ustad nu beda kumaha? Aya deui budak mora make sarung ngan leumpangna egang eta mah kanjut. Bener di Cikakak aya kawin cerai eta mah hambur duit tuh hambur kanjut. Allah aya deui panganten anyar karake sabulan eta mah cok saha teh aya nu kanjut di dieu aya insyaallah di dieu mah aya. Proses menjadikan anak itu tidak mudah ya. Mudah-mudahan ya walaupun tidak mudah tapi setidaknya pada malam ini insya Allah tersampaikan bagaimana proses menjadikan supaya jadi anak yang soleh. Sebab tadi mendidik ayat 2 ayat tarbiyah qoblal wiladah, nuka 2 ayat tarbiyah badal wiladah, mendidik anak sebelum lahir. Nuka 2 ada yang lebih penting daripada itu, tarbiyatun ba'dal wiladah, mendidik anak setelah dilahirkan, prenatal education. Kumacarana mendidik anak setelah dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngadauh nya sebuah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana mencara proses menjadikan anak supaya jadi anak yang soleh. Anak orang canakeula Al-Qur'an dina surah Luqman Allah Subhanahu wa Ta'ala tos ngadauh kumaha dawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dina surah Luqman. Yuk orang baca sasarangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libanihi
ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesarangan turutan 1 2 3. Wa idh qala wa huwa ya'iduhu la tusyrik inna kadede ibu-ibu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aya pan Pak santri anyar mah santren ai pas balik titah imaman ku bapakna da bapakna gering kabeneran ustad ya ting bapakna Ustad Syarif juga suan dititah keluargana wayana cenajang ku sabab cenah bapak ujang pan kedamang wayana kudu jadi imam siap eta gagah pedek tah Ustad Syarif mas santren karek menang 3 bulan jadi imam ai imam taraweh juga ancangkeun murunnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminah kitu apa ari tah kanyawan sia modalna amin betul amin hebat nu taraweh amin model kitu udah biasa mah amin. Diteruskan maca surat kan ya surat naon aku dibaca ingat surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bolak-balik teh beres-beres pohon deui tungtungna akang. Gara-gara kehujanan dameureun untuk di tukang aya nu ngabejaan laras lakum diteruskeun ku eta imam Kang Azari lakum dinukum waladdallin amin seserian kabeh sia batal ta salatna insyaallah alhamdulillah rabbil insyaallah ya hujan hujan barokah amin ya Allah ya rabbal. Untung mau balik nageus nepi ieu nu ripuh mahajat jeung si haji jabah hujan badak jabah mau balikna teh datang-datang. Setuju? Alhamdulillah ya rabbil. Wa id qala Luqmanu libani wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik bil inna syirka la zulmun azim. Ya pesan nu kahiji proses menjadikan anak yang soleh kumacara ngajadikan anak yang soleh prosesna daya sanes kahiji nyaeta la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Anu hartosna la tusyrik tong sakali-kali anjeun menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun ulah sampai urang ena menyembah selain daripada Allah ibadah selain daripada ibadah kecuali ka Gusti Allah tapi kudu semata-mata ibadah ka Gusti Allah subhanahu ngaji kurang datang ka dia semata-mata lillah lil jomer ibu-ibu hadir ka dia lillah lil jomer dia jomer lillah sok aya pan jelema teh nya Ustaz cenah alhamdulillah di dia mau hadir ngajina pinuh ai minganan pinuh apa teu kosong minum miwanana kunaon make betrame ayeuna kan aya jomer ai di dia insyaallah nya lillah la tusyrik billah tong sakali-kali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ieu salah sawiosna barangkali saha keluarga Muhammad Yafizan sing jadi barangkali anu bertauhid ka Gusti Allah amin barangkali nanu janten barangkali nu iman ka Allah barangkali na senantiasa dalam hatinya terpupuk tertanam keimanan yang kuat amin ya bo. Kalau tanpa keimanan orang hadir ngaji model kieu jika mau ada datang lamun teu didorong ku keimanan orang ka Gusti Allah. Terasa karena punya iman yang kuat, punya iman yang hebat, walaupun hujan
walaupun jauh, insya Allah saya akan datang melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Di dia biasanya Ustaz Syarif, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian sok pinutara, pinung ku jelema, pinung ku karpet, lo pakai nu hadirna, lo pakai nu teu hadirna, sokuing sokarunya ustadah di jam 7 geus gogorowan. Ibu-ibu perhatian, hari ini pengajian jangan pernah kau lupakan, sebab itu kewajiban. Itemal pan ku ibu-ibu jaba sanggeuk ka pangajian, jaba seusehan numpuk, jaba peuting salaki ngompoh da tiris wae beureunya. Ayo ustad, hari ini kang aku kagak ngaji sebab aku lagi nyuci kolor salaki, sebab malam Ustaz Syarif ngompoh 2 bekian bertauhid, tanamkan nilai-nilai keimanan. Kenapa yang pertama yang mesti ditanamkan nilai-nilai keimanan? Apalagi di akhir zaman ini, sayati ala ummati zamanun yakunun nas azzalla min syakki, kata Nabi, akan datang hiji zaman, bakal datang ayeuna hiji mangsa di mana umat akhir zaman, umat manusia perilakunya akan lebih bejat daripada binatang. Geus eueuh ka era kita nutup aurat geus teu da, ngaji geus teu da, aya di Cikakak begitu aya muludan geus teu da, rajaban geus teu da, ibu-ibu diajak jalan-jalan geus teu da. Waduh, aya nu teu da diajak jalan-jalan ku salat ya aya. Ditita kata ustaznya, ibu tutup auratmu ibu, karena menutup aurat bagian daripada tanda-tanda keimanan ibu-ibu kepada Allah. Nawararonte dijawabnya pan kieu, ustaz kan sekarang gaul nggak perlu nutup aurat, bari ngalagu rambutna dibengket awak jigale jalana merecet bangun hayang kadele. Oh eta amit-amit naudzubillah PR ya Ustaz Syarif ya Ustaz. Lawan Ustaz naik angkot pek aya awewe you can select mong, kamu dapat melihat kaleng yang katemong arek beureum arek beuntak ikieuan meureun. Ini yang pertama, keimanan. Bagaimana cara mengenalkan keimanan anak-anak kita dari usia anak-anak kita, dari mulai lahir ke dunia. Kenalkan Allah, kenalkan siapa Rasulnya. Walaupun dia baru bisa menangkap dengan sedikit-sedikit, lahir ke alam dunia diperintahkan ku Kangjeng Rasul, ibu-ibu wayana orang kali adanan. Namun cenah sing dari osok diadanan budak lahir ke alam dunia osok. Kunaon budak make sok diadanan kunaon? Saja binti parenta Rasul mengajarkan nilai-nilai tauhid ka urang kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Dikenalkan nilai-nilai tauhid. Allahu akbar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kepada kebahagiaan. Marilah kita menuju kepada kemenangan. Ayo salat, dikenalkan nilai-nilai tauhid, karena cepirna orang kali diawali ketika anak balurah ke dunia, ia nilai-nilai tauhid terus dikenalkan. Saat orang kali tialit masuk ayeuna menginjak usia 3 tahun, anak dikenalkan dengan kalimat La ilaha illallah. Coba bareng 1, 2, 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikenalkan anak orang La ilaha illallah dari usia 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya untung
Ayeuna mah fasilitas gampang mengajarkan anak dengan cara gadget, dengan cara handphone. Leres ibu-ibu gaduh handphone, tinggal ayeuna klik di YouTube yang namanya sholawat sudah muncul, klik di YouTube enak kalimat tahlil muncul, ngan kade ulah salah ngelik nu diklik TikTok dangdut ini diklik teh. Kalau ada makanan di meja manggaleg-leg jadi hati saya sopan ka kiai usia ka kiai mah kudu sopan ka Ustaz Syarif, mangga Ustaz Syarif geura tuang sareng mastaka cuek eta ka Ustaz mah kana cuek ge mah ni mastakanya. Orang Cianjur sopan nanya Allahu Akbar, hayang nurutan cara orang Cianjur. Rek ini ke stasiun ditanya kurang cangan bade ka manten, dijawab ku orang Cianjur bade ka entot ion. Orang Bandung aya deui lamun liwat teh neng bapak-bapak ibu-ibu mun ngaliwat orang Bandung. Saya lama di Bandung hampir 11 tahun. Aya orang Bandung aya nu ngariung orang Bandung ngaliwat mah dia punten diurangnya bansot itu saatnya badi kieu teh punten ngan ditungtungan jing eta hungkul eta aya anjingan insyaallah jadi dia mah moal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nilai tauhid, ajarkan nilai tauhid, nilai-nilai keimanan. Makanya setelah anak kemudian masuk usia 4 tahun, masuk 7 tahun, terus dikenalkan nilai-nilai tauhid. Kemudian anak dikenalkan bagaimana tata cara sholat. Dek, tuh kiblat itu ke sana. Paling itu malika kiblat. Gerakan berdiri seperti kieu, ruku kieu, sujud kieu, bacaan. Jangan dulu bacaan. Kalau memang anak belum mampu, minimal gerakan saja anak kita ajarkan. Tingalikeun ayeuna tuh papa, lamun papa ayeuna salat di masjid, ada mangiringan we tos disepitan ieu, ada mah tos diekaan, ada mah tos disepitan, tos digunting rambut, ada mah tos ageng, tos disepitan juk ngiring sareng bapak. Osok tara ibu-ibu ngajurungkeun urang kali ka masjid dilu jeung bapana osok tara. Osok tara. Makanya yang kedua, pendidikan dalam Islam. Saur ayeuna Allah dina surah Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya aqimis shalah, salat. Ustaz pancana leutik keneh budak nage kan kebae. Walaupun hanya gerakannya saja belum bisa bacanya, minimal apal tuh kaki kiblat teh ka ditu, ruku teh model kieu. Setelah anak kemudian tahu gerakannya, maka mulai dikenalkan bacaan Fatihah, dikenalkan dari mulai takbir teh kieu, nya iftitah teh seperti ini, kemudian Fatihah teh model kieu. Ajarkan anak-anak kita. Asok itu tara, mapan lain nu aya diajak ke jalan-jalan jeung jalan-jalan. Pada hari Minggu dah laguna eta meureun. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kot. Bantuan atuh. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang ada pinteran ini. Nya, tujuannya supaya baik jalan. Tak tik tak tiktuk tik tak tiktuk tik tak tiktuk eta mah ka kota ganti laguna tong poe Minggu kali-kali mah poe Jumat ajak budak sholat Jumat. Padahal ganti bantuan pada hari Jumat ku turut ayah ke masjid bantuan Ustaz Arif cicing wae pakai sendal jepit ku duduk samping pakhot tak geuning bisa ku duduk samping Pak Khotib yang sedang berkhut. Tak geuning bisa mendengarkan khutbah supaya baik sholatnya. Piramu di jero masjid seterus tak tik tuk tik. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ajarkan anak. Makanya pesan Isra Mi'raj adalah sholat. Sagedeung deui urang bakal dongkap bulan Ramadan yang mulia, maka semangatlah untuk beribadah. Di bulan Ramadan aya ibadah yang disebut dengan sholat tarawih. Warga Cikakak nu aya di Batu
nunggul resep keneh di imaman kuno sagedeung resep keneh di imaman kuno lila kuno sagedeung muni pilihan nepi ka ngahaja di setel imam teh imam wayahna cek ibu-ibu teh nya wayahna tong lila teuing sebab ibu boga hanca nyieun kue tuh biji katapang di dapur besi tutung maksudna kada kumaha tong lila teh tarawihna bila perma 20 menit geus beres jeung witirna tungtungna teh eta imam nurut kana pesanan ibu-ibu ari maca surah Al-Qadar inna anzalna fi lailatil qadr aya nu nyalahkeun tuh ada sadio malum imam dan kita burung usuh inang sana fi lailatul qadr anu bener kan belah kiri tio aja imam bikin ngabingung kan esta di dia tio di dia tul belah di tu aya tol nu mana aya nu bener diborong inang sana fi lailatul qadr ya lo cilaka imam pesanan yang jelas ibadah mah gancang teuing lila teuing salat seperti apa yang akan senantiasa menyelamatkan kita membahagiakan kita dunia dan akhirat ya si Aden kurang kali nutos di ekahan sing janten ahli salat sing janten ahli ibadah air cucuran jatuhnya ke pelimban juga tingkah laku orang tua akan turun kepada anaknya maka wahai orang tua sebelum kau memerintahkan anak-anakmu untuk beribadah sebelum kau memerintahkan anak-anakmu untuk sholat maka sesungguhnya berikan contoh terlebih dahulu oleh orang tua oleh engkau sebagai orang tua setuju ibu-ibu setuju teh ulah ditangkap budak sholat berjamaah sehingga tol ali bapak natara sholat berjamaah hari di dia lamun subuh masih pinuh ku jelema pinuh ku karpet ai jelema na ka manana atuh ulah ieu mah ongkoh malam tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj nerangkeun salat datang waktu subuh terang kahal kalama bari ngagaroan begitu patut tadi pikiran amit-amit alhamdulillah ya bagaimana cara anak kenapa Ustaz pan hayang hudang subuh teh seorang perempuan yang soleha kata Nabi khairun nisa imra'atun tu'inu zawjaha 'alal akhirah perempuan sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang senantiasa mendorong suaminya untuk senantiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu mun salaki teu hudang subuh teu ngadang adan hudangkeun ku ibu osok diundangkeun tara salaki osok tara halo osok tara dicium ditajong amit-amit seculangu hodang eta ka salaki cekekeun kitu mah naudzubillah tekeng cium sat osok diundangkeun tara ku bojo dicium osok tara kunaon make betara ya Allah Jawa hawa dingin alangkah sedapnya bagi pengantin baru indahnya di malam pertama Ustaz di handap aya bakakak di luhur aya Allahu Akbar aya bakekok nu comoh apa itu bakekok bakakak is berewok Allah Ustaz dicium ibu-ibu kira-kira salaki udang mah kira-kira nu hudangna nu luhur nu hana budakna riweuh kahudangkeun lilir ningali bapana teh di calana aya juig bapana langsung luncat tina luhureun kasur mana jang juigna bapak tuyun juig eueuh aya samarupna juig keur bapana teh di calana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul ya Habib
Terus lanjut. Terus lanjut. Lanjut. Terus. Paling dia terus. Emangnya Pak Ustadz tukang parkir terus. Rek balik dah hujan mending ngaji baik ngaji. Mending ngaji. Siap ngaji siap. Yang kedua pendidikan anak. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku dirikan salat. Salat seperti apa yang akan senantiasa menjadi alat untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sebab desaetik loba jalma salat nama, tapi salatnya tidak memberikan efek. Loba jalma salat nama, tapi korupsi masih dilakukan. Salat nama, tapi maksiat masih dilakukan. Jawabanana usabab loba jalma salatna teu hara khusyuk. Hese babari salat khusyuk. Hese babari arek salat khusyuk kumaha da memeh salatnya ngan duit heula nu leungit 10.000. Allahu Akbar keur salat ingat kana duit nu leungit 10.000. Nah tadi gegere nyeman we ka mana cenah duit wing 10.000 dasa di kantongan tapi pas memeh salat dipariksakeun dina dompet eueuh. Allahu Akbar. Nah tadi gegere nyeman jiga nanti ku pamajikan dicopot jang bali kuyah jeung tarasi ngan teu bebeja. Allahu Akbar. Nah teh nanti kitu we diingatkan babacaan salat. Jika nanti imah ku budak lamun teu pamajikan jang main PS. Nabi kamera salat ingatkan duit 10.000 nu leungit. Assalamualaikum warahmatullahi bari nepak tarang. Jam kudunan rajaban poho deui dibikeun ka ustad. Cerek moal salat mah dia kitu. Orang yang salatnya khusyuk ieu si Aden orang kali nu diekahan sing jantan orang kali anu ahli ibadah Muhammad Yahfizan sing jantan ahli salat. Hoyong ibu-ibu gaduh anak incu ahli ibadah hoyong gaduh anak incu ahli salat hoyong sing loba ngadoa Rabbi jalni. Ayo turutan Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Sing sering aos 100 netepan bari tetep ayeuna pamuntenna urang kali. Kalau anaknya pun tidak ada di hadapan kita, bayangkan dalam pikiran kita wajah anak-anak kita. Bayangkan ayeuna pamunten urang kali urang bari keur ngadoa eta teh Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Panjang teuing cenah ustaz nu pondok ayo Rabbi habli minas salihin. Coba 1, 2, 3. Ada tungtung nahung poin kadang udah solihin. Rabbi habli minas salihin. Anugerahkan kami ya Rabbi minas salihin dari keturunan orang-orang yang saleh. Hayang boga keturunan ahli ilmu hoyong. Hayang gaduh murang kali jadi kiai boga ilmu agama hoyong. Hoyong gaduh keturunan murang kali anu beunghar hoyong. Hoyong gaduh murang kali na ahli ibadah hoyong. Jaba beunghar jaba ahli ibadah hoyong. Ngadoa penting ayeuna ka Allah. Amin. Mudah-mudahan urang sing dipaparinan zurriyatan thayyibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Terasa lajengna kalau seandainya anak supaya sholat seperti apa? Sholat nu khusyuk. Lamun jalma sholat khusyuk kahiji eta sholat nu khusyuk wasta'inu bis sabri was shalah bakal jadi alat menta tulung kurang ka Gusti Allah. Komo ayeuna keur kaayaan sagala nae ya. Ayeuna mah wayahna Pak Ibu-ibu bulan Sya'ban bulan Ramadan tong loba ngagorengan sekarang tong loba ngagorengan komo lamun ngagogoreng 1, 2, 3 tong loba gurang goreng komo beki satu nih katalar ngaji nu kieu da babari katalar mah sok diberi hadis bahasa katalar bulan Sya'ban bulan Ramadan tong loba gurang sabab minyak
jabah hese jabah mahal komode ngago tekau batur ngaliwat ih kata jelema cenah jangkung hidung caket truk hirup deui amit-amit sia ka batur teh loba kurang goreng kosong geulis wae kosong kasep wae di bulan Sya'ban ini bulan yang mulia mau ayeuna segala naik urang diuji ku harga-harga diuji ku ekonomi jangan takut la takhaf wa la tahzan kita punya senjata kita punya salah satu media alat pikeun menta tulung ka Gusti Allah naon salat tapi salat nu kumaha cenah Ustaz anu bakal jadi alat pikeun minta pertolongan ka Gusti Allah salat anu khusyuk kuncina salat nu khusyuk saur para ulama mun urang salat hayang khusyuk hayang jadi ahli salat khusyuk da hese nya mudah-mudahan we ieu tiasa nuturkeun ulama cara-cara ulama kahiji meme salat kosongkeun hate urang dina urusan dunia ulah keur salat mikiran dunia keur salat mikiran hutang batur mah salat teh khusyuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya da kusabab ingat kana kreditan dina hatena teh inna sujuki wa toyota wa apan salilunasna ingat kana hutang keur salat teh beres kosongkan qalbu kita dari urusan dunia. Ketika kita mengucapkan kalimat takbir mengawali sholat kita muqtatatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim Allahu akbar ketika kalimat takbir kita ucapkan ketika takbir kurang diauskan maka eta kalimat takbir anu eusina Allahu akbar Allah maha agung Allah maha besar teu aya kebesaran selain kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala makhluk kecil dunia alit langit alit dunia dan seisinya kecil tidak ada yang besar kekuasaan kecil jabatan kecil kecuali yang besar adalah Allah subhanahu makana keur salat nu kahiji qalbu urang kosong tina mikiran urusan dunia istirahatkeun heula halo hese babari nu hese babari diajar. Yang kedua, apa kuncinya? Yang kedua, soca urang tong luak lieu ka mana-mana saur Rasul. Dina I'anatul Talibin Ustaz Syarif taroskeun. Dina Fathul Mu'in dijelaskan. Di antara sunnah dalam sholat adalah mata kita, pandangan kita terarah pada tempat sujud kita. Kenapa? Karena itu bagian salah satu dari upaya supaya orang sholat bisa nambah khusyuk. Setuju? Saeutik panglo bapak-bapak keur salat teh ari panon mah heuh kahareup ai si oreng teh ningali kana tempat pangsujudan bari usuk nu aya ngabsen samping batur Allahu akbar meni alus samping BHS teh nya urang mah teh boga nya warna beureuh ningali kahareup ih ieu mah geuning BHS belah ieu gajah duduk bari ningali ka manehna geuning urang mah eueuh merekan cilah kan salat model kitu hese teh khusyuk susah tidak. Bahkan dalam sholat lamun hoyong khusyuk para jamaah rahimakumullah saja biangyan kedah bersih suci kemudian badan kita mesti bersih dan suci kemudian tempat nu diangge sholat urang kedah suci maka kemudian para jamaah rahimakumullah warattilil qur'ana tartila bacaan urang pun kedah tartil aya pangaosan di dieu aya halo aya pengajian aya pangaosan bapak-bapak aya sok pinuh ku bapak-bapak pinuh ku karpet malam naon pengajian bapak-bapak di dia malam naon malam Senin osok ibu ngajurungkeun caroge ka pengajian loba keneh salaki init ka pengajian loba keneh salaki nguseup loba keneh salaki nguseup loba keneh ka pengajian Ustaz cenah abdi mah nyeri hate ku salaki teh kunaon ibu make bat nyeri hate salaki teh cenah lebih cinta kana kana useup daripada ka ibu kumaha maksana mau dikana useup mamang jam-jam ge kuateun ningali umul-umul ari ningali ibu mah cenah neuteut 3 menit ge teh kuateun tah tanyakeun ka Ustaz Sarifun aya apal saur Ustaz Arif koncina lamun ibu-ibu yang dipika cinta ku caroge daripada caroge cinta kana useup kumaha carana ibu dihareupeun caroge jiga umul-umul
Jadi ibu kikieuan insyaallah kusalaki di talapung. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Wartilil Qur'ana tartila, tartilkan bacaanmu. Insyaallah teh salat anu khusyuk. Salat tarawih biasanya bacaannya terkadang tidak sesuai dengan kaidah huruf makharijul hurufna ditinggalkan, kaidah tajwidnya banyak ditinggalkan karena mengejar ayeuna kecepatan dengan rokaat 23 rokaat, maka kemudian pada akhirnya nelantarkeun kehusyuan ataupun ketertiban. Santai saja, sebab tujuan orang teh ibadah semata-mata bukan untuk manusia tapi karena Allah subhanahu ya, jadi lain sholat hungkul pan ibadah teh model kieu ibadah sholat, ibadah sampun guru manya ngaji, ibadah puasa, ibadah taraweh, ibadah berjamaah di masjid, ibadah bersihan masjid, ibadah modoh di masjid, ibadah haram jadah. Ustaz Sarif ibadah haram jadah. Ustaz, berarti ibu punya peranan penting untuk suami supaya sholatnya berjamaah, supaya sholatnya khusyuk. Ya, termasuk barangkali bukan hanya suami, anak-anak ibu curungkan sina ini sholat berjamaah. Ulah ieu masalah rek ini berjamaah, ya reka mana sholat berjamaah lah, jaba hujan ayah geus cicing di imam kayak besi ledong tak pakaian jaba bodas mate capek geus teh jaba garing hararese mesin cuci teh dipermalikon nyolocon akhirnya tan jadi salah tinggal lah sholat di imam tong kitu. Justru berikan motivasi, ayah balik ke mana? Nyata mama cenah balik ke masjid mung hujan. Ayah tong jadi alasan ayah teu ka masjid gara-gara hujan. Ya mama geus meuli payung di pasar nu anyar. Aya nu kitu ibu-ibu di Cikakak aya. Mama cenah pan cenah aya payung oge pan cenah heueuh memang teu kahujanan tapi pan leueur. Ya aya itu tong loba alasan. Mama penyen sanajan aya itu ke pan loba najis bisi kakeceretan cenah ieu pakaian. Ya ieu keresek di jerona aya salin ganti papan ge nepi ka masjid ganti kudu anyar. Ayah mah ibu-ibu di Cikakak model gitu. Ayah apa? Ayah apa? Oh, insyaallah ayah lah amin. Ya mapan lain ayah lah di imah we ya. Duaan pan di kamar salat yang berjamaah Ustaz Sarif jeung istri. Aya pek teh pan teu heula kajadian. Aya cek Ustaz Sarif mah tiris ganeng. Pan budak tersare lah gampang mama budak sare mah meh teu hudang mah urang cabut we cobaan hudang teu mun hudang tong jadi dicabut rambutna apa hiji budakna teu hudang padahal hudang ngan teu ngagerem we meureun nya. Akhirna kajadian eta istrina bingaheun Pak isuk-isuk teh ngagoreng nasi goreng kumaha cenah ngalaguna malam asyik malam dahsyat macana Bu gitulah ditemal ku salakina da salakina ge tinggal meureun cair coba lagi cekan Sarif teh kurujung budakna bari nyodorkeun mastaka lama-lama botak ku menang mah meureun jadi botak dicabutan ngalpeuting. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semangat berjamaah mesti tertanam di diri mulan kalian deekahannya amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususna saha? Khususna Muhammad ya Fizan. Kemudian apalagi Ustaz? Salajengna wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Salajengna bagaimana cara mendidik anak supaya jadi anak yang soleh? Ajarkan anak akhlak anu mulia. Bagaimana cara supaya anak bisa berakhlak ka Gusti Allah? Allahu akbar, Allahu akbar. Jang juk salat jeung bapa maneh mengpeung aya keneh di dunia mengpeung aya keneh mengpeung umur urang ayeuna di entepkeun keneh kana diri urang ruh entep dina jasad urang selamat ruh entep dina jasad urang tong sakali-kali ujang dipelekeun kana salat nu 5 waktu siap mah hebat pan kitu nya. Jang wayahna lamun ujang ayeuna tong nangtung la
tashrab qa'iman, jangan kau minum sambil berdiri. Eta didikan bu, biasakeun. Ulah dicontohan bapana panjiga sapi bari nginum teh bari nangtung. Sok aya nu kitu aya. Kan Rasul mah tidak seperti itu. Ya orang taruh kuda ini ke haji berangkat ke tanah suci. Kur ke tanah suci ningali aya cai jam-jam, loba cai jam-jam nanti. Sagalon eta dilokok ku manehna. Saat nepi ka saepna datang orang Arab komisna buah pulang sagede galangan sawah. Ceuk eta orang Arab, ente bagar, ente bagar. Cek orang Indonesia teh terima kasih disebut bagor. Ai bagor teh naon? Sapi. Ente sapi, sapi. Teu nyaho bahasa Arabna sapi meureun terima kasih samarana disebut bagor. Mesti punya adab, la tashrab qa'iman. Kenapa minum tidak boleh berdiri? Loba aya nama tong Coca-Cola. Udah ora geus keuna ku penyakit ginjal, gagal ginjal. Cuci darah tiap minggu, cuci darah ayeuna tiap minggu, luang keluar. Kenapa? Gagal ginjal. Kenapa demikian? Desa alit, jangankan orang tua, yang muda banyak yang kemudian gagal ginjal. Dibuktikan usabab loba jalma anu minum bari nangtung. Sebab kalau orang minum sambil berdiri, maka ginjalnya tidak akan normal menerima air yang kita minum. Makanya Rasulullah sunana lamun kurang teh bari cali. Bari naon cenah? Bari cali. Ya, bari cali. Nu kadua cenah tuang sami bari cali. Naon deui? Pipis bari cali. Asare ade lalaki bari nangtung, ngomong ibu-ibu mah kabayang we kumaha ibu-ibu, coba ibu-ibu lamun kieu bari nangtung war awer we ka ditu ka dieu. Ustaz cenah aya bedana ibu-ibu cenah jeung bapak-bapak lamun pipis binten. Binten jelasnya. Makanya para jamaah rahimakumullah, Rasul mensunahkan ketika kita buang air kencing seperti ini. Ya ajarkan kamu nang kalijang. Tong pipis aina bari nangtung. Kunaon karena Bapak Rasul tidak mensunahkan supaya dijauhkan daripada penyakit. Penyakit naon abang? Sok aya jalmi cenah kena kuasir nonton bool gara-gara naon? Karena kencingnya tidak teratur. Rasul mencontohkan seperti ini. Pipis teh. Naon bedana cenah ayeuna ibu-ibu? Ibu-ibu mas, ibu-ibu sami ngan tetapi beda tiap binten dina kaluarna hukul. Bahkan ibu-ibu mah aya dua jenis awewe teh nya. Jadi lamun ayeuna kiihna parawan sorana teh kumaha teh? Kiina parawan kumaha? Sepret gitu lain. Kumaha cenah kiina geus teu parawan deui ibu-ibu atana piranda. Coca-Cola biasana gitu cenah sorangan. Besi teu percaya cobaan we sok make sound system geura hayu kadenge tarik pisan. Coca-Cola eta teh awewe geus teu parawan deui. Aya di dieu awewe geus teu parawan aya. Loba dapan meureun geus nikah. Kan aya awewe nu can nikah ge geus teu parawan. Sok aya di pelabuhan nu kitu aya. Loba. Ada nya doakeun ya. San, ibu-ibu, bapak-bapak nu gaduh murang kali istri pamaga sing saloleh, sing jadi jalma anu sieun ku Allah, berakhlak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhlak saha kahiji akhlak ka Gusti Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? Bersyukur karena nikmat nu tos dipasikeun ku Gusti Allah. Nu kadua naon? Akhlak kanu janten sepuh, orang tua. Bahkan Pak, ketika Rasul melaksanakan perjalanan Mi'raj, Rasul sampai ke Arasy. Sampai ke mana cenah? Ke Arasy. Ketika Rasul sampai ke Arasy, Rasul ningali aya cahaya ngabgebur. Rasul tumaros ka malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, saha eta di aras anu ngabgebur cahayana? Malaikatkah ya Jibril? Apa jawab malaikat Jibril? Bukan malaikat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bukan? Sanes. Nabi Nuh sanes. Nabi Yusuf yang mukanya ganteng? Bukan. Siapa di aras yang nu cahayana ngakebur? Dijawab ku malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Nabi. Wa hadza matlami ya Nabi, antal murtaja yaumaz ziham ishfaq lana
shalli wa sallim wa barik. Ya Muhammad, itu adalah manusia yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia modal kumaha Jibril sampai dimuliakan oleh Allah seperti kita. Nu kahiji eta jalma keur waktu di alam dunyana golongan manusia birrul walidain, orang yang pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Seorang pemuda, seorang pemudi, ataupun yang sudah nikah sekalipun tidak pernah berbuat durhaka kanu jadi inung jeung bapakna. Ayeuna budak ayeuna hese babari di titah salat. Hese babari di titah salat. Jujur, hese babari. Tuh, nya tunggu nama hese tunggu. Babari begitu ngomong sing jadi doa. Nya sing jadi doa. Gampang Ustaz ngedidik anak mah. Gampang, tapi butuh proses. Yang kedua siapa ya Jibril? Nu kedua sama malaikat Jibril. Ya Muhammad. Yang kedua, orang tersebut ketika mereka hidup di dunia senantiasa rajin bersedekah, senantiasa rajin mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Model orang Cikakak merenya di dia. Ustaz, sok aya di dia rajaban udunan 10 juta aya. Aya Allah. Oh, Allah, 5 juta aya. Allah, 500.000. Nu goceng, nu ceban, anu goban, nu tara mere. Goblok. Sudah maut baik. Ya insyaallah ya Pak, keluarga Bapak Supriyatna. Amin. Insyaallah ya pahalana luar biasa ageung. Rajaban acara pribadi berikut eka insyaallah ia bakal lungsur kabarokahan anu ageung ka mantenna. Amin ya Allah ya Rabbal. Panitia atau bapak-bapak Pasupriyatna geus dibere rokok can. Geus can. Atos alhamdulillah ibu-ibu geus dibere jomet can. Sebab sok aya nu hadir ngaji teh ibu-ibu teh bari manyun beuteung ka bagian jomet teh naon epes ditaroskeun si orang teh kakenaan kedua panyakit teh seri-seri acan. Kahiji nyeri huntu, kadua gede hutangna. Aya teh aya di dieu. Biasana lamun hadir ngaji kelompok nu ngarokok rupa-rupa aya perokok optimis. Kumaha cenah perokok optimis? Ari korek mawa ngan rokok teu boga cara Ustaz Sari kumaha jeung teh. Sugan we dibere rokok cara euy. Aya perokok pesimis, rokok mawa nepi ka 2 bungkus ngan korek teh mawa hurung moal. Aya deui nu parah, rokok teh mawa, korek teh mawa, eta mah pengemis. Teu modal pisan eta mah. Ini akhlak kepada Allah. Nu kadua akhlak kanu janten sepuh. Makana golongan nu kadua anu makebur cahaya di arasy nyata golongan jalma-jalma keur waktu di dunyana resep kana sedekah. Nu katilu siapa? Nu katilu walisanuhu zakiran katiran. Lisannya senantiasa zikran katiran, memperbanyak zikir ka Gusti Allah, loba eling ka Gusti Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar. Loba eling kalau teh beres salat teh sejabati salat, setelah salat lobakeun wiridan mantarokal wirdan cenanya baheula ngalintah fahuwa kirdun. Sajalma nu biasa ninggalkeun wiridan eta teh jalma teh jauh hingga monyet. Kita kudu resep wiridan, basahi salat, basahi lidah kita dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasul. Jalma-jalma nu memperbanyak zikir ke Allah. Barang siapa man lazimal istighfar yaj'al lahu min kulli dhaiqin makhraja. Sasa jalma yang senantiasa memulazamahkan lisannya, mendawamkan lisannya, memperbanyak lisannya dengan banyak istighfar ke Allah, eling ka Gusti Allah, yaj'al lahu min kulli dhaiqin makhraja, maka seluruh segala masalahna bakal dipaparinan kemudahan jalan keluar tinu maha kawasa. Amin.
rumah sate hidup ayeuna loba susahna. Rumah sate hese teh urang neangan duit. Bener teh? Minyak naik, harga gas, ongkos budak, ongkos ojek, Ustadz Syarif naik ke mana? Udah kawin heula tataratna. Ustadz cenah abdi mah yang gaduh istri teh anu geulis mangga didoakeun mudah-mudahan we nu bujangan keneh sing menang awewe nu geulis. Amin gitu. Nu modal kumaha? Nu capna cap BMW. Apa itu BMW? B na buah henol, M na motor, W na weleh. Ngan syarat ayat tilu mun hayang menangkeun awewe nu modal kitu kahiji ti ayeuna ngadoa, loba ngadoa. Nu kadua ngusahakeun teangan lain cicing wae. Nu katilu ngaca heula. Pantas teh jeung model kitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, luar biasanya orang yang banyak zikir kepada Allah, memperbanyak bersolawat kepada Rasul, kemudian memperbanyak sedekah, melangkahkan kakinya menuju masjid, itu semua adalah merupakan amalan-amalan yang mulia yang insya Allah eta jalma dunia akhirat bakal kenging kamuliaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa tos ayeuna urang kali diajar salatna bagaimana arah kiblat yang baik, kemudian gerakan yang baik seperti apa, bacaannya yang baik seperti apa, zikirna diajarkeun, kolotna teh bisa sina ini ke tempat pengajian. Kalau setelah semuanya itu selesai, maka akhirilah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, urang nyuhunkeun hayang bahagia di dunia, diberikan kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun hoyong jadi ahli surga kenging rahmatna Allah Subhanahu. Ya kabeh bakal maraot moal, bakal maut moal. Urang teh didamel tina taneuh, makana urang bakal dikubur di jero taneuh. Mun dikubur di jero taneuh, di luhur taneuh, sebelah kanan taneuh, sebelah kiri taneuh, hanapeun urang taneuh. Maka kesimpulanna kabeh nu hadir bakal balik ka mana? Ka iman gitu. Saha nu ngomong kana taneuh ka ibu-ibu? Pancan maut meureun. Ustaz Sarif ngomong kana taneuh balik. Sing panjang umur, nama urang balik heula we ka imah, da can marara. Oh, anu ngomong balik kana taneuh curiga buah-buah diri wae. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, tempat ujian bagi kita, dunia seman, akhirat selama-lamanya. Sotan tuan Kang Ustadz Syarif baheula aya lagu baheula ieu teh. Lagu keur dikobong, lagu kenangan. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Bapak Jokowi. Halo? Di dia maut, di itu mati. Kang Syarif tong waka sing panjang umur mati-mati wae. Kiai tong waka. Kiai mah doakeun sing panjang umur, sing sehat. Da urang teh maut di urusan koke, di mandian koke, di sholatan koke, di pidyahan koke, ka kuburan digotong koke. Kemudian aku patutnya hati ka kiai, ka mayit-mayit digotong ku kiai gelos we. Ai RT na kamararan jeung lurah. Hah? Kok geus pae ti heula? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa mati semua.
pergi semua mati. Mau beres bener lagu aja. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari takkan dibawa pergi, dunia yang dicari takkan dibawa mati. Ya imah gedong teh, ya imah gedong teh bakal dibawa maut moal, dibawa maut moal. Mobil mewah nah dibawa maut moal, motor mewah nah dibawa maut moal, moal justru nu bakal dibawa maut mah amal ibadah ye nu boga imah, amal soleh ye nu boga imah. Lamun imah na dipake jang pangajian, mobilna dipake jang syiar, motorna dipake jang tolabul ilmi. Setuju? Terakhir saya berdoa mudah-mudahan ya pengajian bapak-bapak sing kompak, amin. Tong loba alasan Ustaz cenah abdi mah hadir ngaji sebab abdi mah cenah teh kaok tong waka hadir ayeuna ngadangukeun ngajina cenah ningali ustadna keur nerangkeun oge cenah abdi sok nunutan ya, ningali karpet masih kita ge sok nunutan. Kumaha carana Ustaz? Carana lamun nunutan kitu kuncina hadir ngaji teh diharamkeun bari ngacicing termos jeung kopi hideung bari ngopi meunang teh. Meunang teh Ustaz cenah abdi mah da tunu keneh bari ngopi oge hadir ngaji teh cenah ngopikeun kiai teh. Lamun tunu keneh kopina tong ditinyu pesek kungkul purulukeun kana socak bapak-bapak. Tunu keneh moal. Tunu keneh cenah Ustaz tong dipesek kopina dibukakeun turup termosna di jero aya cai kacida panasna banjurkeun kana babangsia. Tunu keneh moal. Manoba alusan hadir ngaji teh. Ibu-ibuna si kompak siap bu, siap ngaji, siap balik, ayo balik. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amin, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ila Makkatil Mukarramati wa ila Madinatil Munawwarah, amin. لحج وعمرة ولزيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لزيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام وارزقنا أهبة من غير تعب ونصب إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة جميع من أهديناهم وببركة الصلوات نسألك اللهم أن تكشف عنا همومنا وغمومنا وأن تدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون وسوء الفتن وأن تيسر أمورنا وأن تحسن مرادنا وأن تقضي حاجاتنا يا الله حاجاتنا يا الله حاجاتنا يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل هذا الولد محمد يهفدا ولدا صالحا ولدا من أهل العلم ولدا من أهل العبادة ولدا من أهل التقوى ولدا من أهل الصداقة ولدا من أهل التهجد. استجب دعانا يا الله. اللهم يا الله
Allah ikdi hajatina wa hajatahu keluarga besar Bapak Supriyatna ya Allah yassir umurahu balik muradahu yassir umurana wa umurahu balik muradana wa muradahu ya Allah Allahumma ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ghairi innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin naik sado ka Ciranjang turun heula di tungturunan pidato sanes alim nambahan panjang haji tapi ye beuteung geus kukurubukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.